Ya Rasulullah salamun alaik. Masantren truk ninggalkeun lembur, ninggalkeun babaturanana nyana teh zahirna geus pepegatan. Zahir geus pepegatan tah. Mondok teh ieu teh jalan ke arah kawalian. Gas di pondok nage teu meunang nyana teh kitu kos-kosan, teu meunang nyana ka kantin, masak sorangan, nyeseh sorangan. Ieu diajar prihatin geus mondok mah guruna dek ngamewah-mewah bisa ngan lain kadinya jurusanana pan ieu mah dek dijadikeun wali santrina kena nyeseh sorangan. Aidai kata daek geus pake deui. Nurut kamari dipake deui, tinggal babaturan we asana aing deukeut sia lain deui. Wes ngomong. Lain kunaon emang? Rada aya ambeuna beda. Aing teh nyeuseh-nyeuseh cek jalan. Masa kaican lapar teh. Oh, kan mulai berbeda. Nyantel kene sabulan 2 bulan mah begitu geus 1 tahun geus. Jeung babaturan we di mah geus eueuh patali, pacutal pacan. Jeung jelema-jelema nu teh aya. Jeung babaturan mah aya tah. Nyana geus infirod. Ti imah geus berbeda alam ka pondok. Setahun 2 tahun nyana encan bisa ngaji ka karage. Abjatun lang dibaca 5 wajah. Di hadapan guru, giliran di luar 7. Mulai hari bisa maca sorangan. Teu mailu. Santri mungkin di 500 atau 600 nyana geus teu waut. Kobong itu geus teu waut nyaho ka beungeut tengaran geus nyaho. Infirod nyana. Geus baris jana bae tah sakobong nyana. Tidinya geus 5 tahun 6 tahun geus mulai pemikiran hayang nalar, alfiah, johar maknun, mantek nyorangan di pondok kunci truk neueuh HP. Sudah teh kapal alfiah sia leuh HP. Menang di bluetooth di Habib Rozak. Aduh. Gas, yana ku ari mah impirat sorangan bae. Nalah mungkin sababaraha bulan satu impirat beuki impirat bae tah. Eta encan mengarahkan torekat geus impirat. Mulai ngaji khusuk geus aya ner-neran paham saeuti hayang ku ari geus ngaji alat geus aya ner-neran ku ari ngaji Fathul Muin geus aya geus batul baralik nyana mah di pondok bae saya balik aing moal balik kula emang teu pokona mah moal orenganan dicarekan ku bapana. Ente ya, oh tenang orang di pondok guys bagi seorang betah nyana. Lobaan betah, saeutika betah, sorangan betah. Beda guys tah hirup tah santri itu. Geus perbedaanna jauh. Mulai geus betah we, geus betah hese kada geus betah salat geus rapih. Kakarak zahir doang. Geus berbeda. Kakarak zahir doang gitu, dididik zahir doang lantaran musonib kitab nu dibacana wali. Fathul Muin Imam Zainuddin Malebari wali, Riyad wali, Takrib wali. Terus nu dibaca teh kitab wali ya otomatis ku jana diomong-omong bahasa wali kasorot ku sinar wali. Oh, lain deui set wari barang ditanya Mas Antena geus 15 tahun kumis geus rogok janggot geus rogok wabe geus rogok beh mulai bapak dah mikir-mikir si emang di pondok bae bah moal bakayang kawin moal bah angguran gitulah dunia teu mah bah pohara ya budak mantep jasa.
cerita kawin umur 28 kentente mulai cicing di imah lamun can dididik batina geus bagus sakikituna bae tapi tetep di jero hatena aya ria aya boga rasa aing ujub aya sombong hayaan bae sebab teu diopenan Pak teh di naon garang-garana teh di rumah nah sakikituna kan geus bagus sakikituna ge geus bagus ngan lamun sakikituna bae engke jol bae aya pemimpin Golkar datang ka dinya Assalamualaikum salam tat aya santri ya alhamdulillah pondok rajore amat tat lah sakieu alhamdulillah saya aya nabe bangun bae tat ya duit di mana tenang geus ustad ulah mikiran naon tat geus ku bapak dibangunkeun geus pokona mah tenang we Ustad mah isi ukuranna nih ya pondok sakieu majelis sakieu ih bapak pan bager amat ngomong bager ka pembunuh ngomong bager eta kiai tah teu nyaho hitut bau tah kiai tah padahal ngabunuh usul ilallah secara zahir ngebereleng pondok pesantren majelis taklim ruhna dibunuh ku jana dibilukeun tek nu tadina menuju Allah dunia. Tad. Esuk mau kumpulan di pasar Kemis. Aya naon? Ya, tuh kumpulan bae ieu mah. Lah tuh ngaranna ge partai. Kumpul deui kula mah teu ngadoa-doa. Ngadoa-doa ngaju balik deui masalah. Ngadoa-doa ngaju balik deui 3 juta kan, Pod? 3 juta. Ngarasa naon tak kos gitu ngarasa naon. Mulai koreng geus teu bisa dipanisilinan da koreng teh ngemu wah mulai usum partai datang berangkat datang kampanye tadi di mana di anu ieu asal hadir bae tadi bisa asal hadir naik ka panggung enggak masalah geus gitu jin teu mah tah mah orkes dilatus tah daek deuleut rek geus sapira atau masih ting-ting doang ting-ting kan Pod ting-ting mah beres naik ke panggung atuh ngaran-ngaran atuh muter mah bujur si ayu ting-ting atuh jana ge mantap waduh masyaallah ja indah orangna blondet kiai nyebut indah mulai kageser na ngaji amil jurumiyah sorop alpiyah ya Allah sakicep ku Golkar anggesan wassalam warahmatullahi wabarakatuh ngeusan dari kiaina pondokna 2 tingkat majelisna rapih eusina paranti kumpulan Golkar geus moal bisa diangkat teh hese cakabah teh mah beuleum pondokna mun hayang tobat hayang boga santri di beuleum majelisna beuleum jihok ge kadaleku mata teh kadaleku hate mah lain pondok nu kos kitu mah naon kocomberan mantak teu baretaheun ngaji di dieu ya cenah aku nu diajeunna mah tafsir tinggal tafsir diuk di kocomberan sanu betah sih diuk di kocomberan sanu betah sih moal anu betah wah cenah jadi itu mau ngaji sarua mae di itu pikir di dia pikir tempat mah itu mah kocomberan aya di dia mah di istana wah istana mana istana kuring terus sarua bae kana kendo tuh bisa ilmu Allah mah kudu nu rapih kadeuleuna jore tapi batinna bagus ruhanina bagus kalau batanu kageser teu karasa nang hese capek ngedepong di pondok 15-20 tahun sakicep beaku dunia beaku kandidat beaku pilkada beaku pilgub angges-anggesan sakedeung deui pilpres kan bener Pod kan sakedeung deui kan partai geus aya kan di ditu dari impak naon merekna tah Nasdem Kuari kiai geus boga pilihan macem-macem nu Golkar, nu Dekromat, Demokrat, Dekromat, nu Nasdem,
anu Hanura anu PDI anu PKB nonde PKS nonde PAN macem-macem kumaha nu mere duit na bae pembunuh dararatan diantep racun dararatan diantep kayak gitu kudu iya tuh orang mah ulah daek hayu bae ngaramekeun negara tuh hayu Allahumma hauninga ulah iring-iringan jeung kituna sapira duit sajuta juta 10 20 tapi ka dituna kamangpaatan eueuh pikir atuh ka dituna menang ngedepong 20 tahun di pondok pesantren nyieun utawi jeung iku sakice beak ludes pondok tinggal pondok majelis tinggal majelis geus di Tasikmalaya Ciamis Banjar Garut Bandung Beladieuna Sukabumi Cianjur terus Bogor terus Serang Pandeglang Rangkas Betung buyak kabeh ku pilkada partai jeung pilgub ngan Tangerang doang nu utuh pohara teh Tangerang mah kararuat kuatnya nama Cisoka utuh ka Golkarna Sepatan utuh ka Golkarna blon leuwih parah horeng batur mah geus embung ka Golkar nyeuna masih Golkar keneh bae di lain jore Golkarna lain teh mah urusan negara teh mah ngan kiai anu asup ka Golkar deuleukeun merekpek tiba heula teh merekpek nya sih merekpek pan merekpek atuh geus pupurieun merekpek mah artina pupurieun boro-boro jang jelema jang kotok ge hese merekpek mah cak kotok sial ujang aing acan merekpek aduh udah bakal cerita kenyataan semacam gitulah keayaan nek diteruskeun tobat belum pondok moal bisa tah pondok kos kitu majelis kos kitu ditobatan ku istighfar moal bisa tah mah lamun urang boga penyakit kronis piceun penyakitna kanker piceun kankerna atuh ya penyakit dibawa di bawah urang kunaon cenah aing ngaji jasarua bae jeung di itu tapi kok ieu teu daek ngadekeun eta penyakitna belum pondok barang di belum tetep santrian siap anas di belum satu kurang sial ka satu sial yang penting memang siapa sianu sial juga ada tapi lamun hajunya na balik dididik batinna menuju Allah disingrai-singraikeun aya mah aya bae nu datang di harapan bae waktu ngobrol mah ini balik janana geus alhamdulillahirabbil alamin cenah mere duit cokot aju kumaha atuh balikeun ka motor atuh sarua sarua dididik ku didik nah sarua keneh bae cokot simpen duitna ulah didele-dele antepkeun kebae butuh pake hese lain hese lalagaan di zaman kuari mah zaman kolot urang mah cilok aya calon bupati luntal entok ka imah kiai ai lain khusus ka kiai anu ternama mah kuari bapan calon bupati teh ka ustad dan nu kakarak nengtet nya si nengtet bapan leuwih handap ti bata nongtot nengtet atuh geus teu nongtot ajur geus ieu mailul qalbina pindah nu tadina deuk ka Allah berubah ka Allah gede ngalai geus dididik mah bisa insyaallah tek ieu keur carita di pondok ge geus infirod jeung batur kuari dididik beuki infirod tek kuari bisa syariat ditumpakkan ku thariqah atau biasa bae ya salat rapi puasa zakat di jerona aya ruh thariqah menuju hakikat setik terus makin hari diperbaiki makin lain deui caangna terus hese terus bae nyana ngalengis beki prak datang sakitu dibere sakitu geus jeung jelema eueuh codeka sebab diomongkeun sakitu dipuji sakitu geus ih
okos nu hirup di atas rel menuju Allah. Dik milu bae di gerbong los teu milu bae nya nama terus bae plek 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 plek. Tengah poe, tengah peuting ereng-erengan pareum listrik eueuh lampu tapi di imahnya di jerona aya lampuan. Ketika tengah peuting poek mongkleng buta rata eueuh nu nyeungeut lampu di jero imahnya aya lampuan. Terlihatlah di luar sinar lampu tersebut melalui belahan-belahan, ronggang-ronggang, bolongan-bolongan. Batur nyahuan, oh aya cacaan, tuh jandelana, tuh bebelahna, tuh sinar kalu. Kitu kene jelema nu menuju ka Gusti Allah saat batur maksiat ngaler ngidul riba dan lain sebagainya, tapi nya nama bersih. Tengah-tengah kerhiruk pikuk di jero hatenya aya nur ilahian kadeule diceuli kadeule di bata kadeule di uriung kadeule nu neuleuna adalah batin masing-masing terasa berbeda jeung nu sejen aya cacaan di dinya tuh teu biasa diomongkeun ku nu sejen ge lantaran sarua jeung tadi tengah peuting poek mongkleng buta rata puarem listrik di imah masing-masing poek tapi di imah si eta mah aya caang kadeule tina jandela kadeule tina bobolong kadeule aya caang batur nyahoeun imah itu mah caang tersebut eta adalah cacaang nu mantul di jero sehingga keluar kadeule caangna percis kos jelema anu eueuh duniaan jero hatena eueuh makhlukan jero hatena eueuh nafsuan jero hatena eueuh setanan jero hatena. Nah aya cacaang ilahi kadeule ku mata hate batur caang di dinya mah dibedakeun itu ge caang henteu itu mah henteu teu bisa dihenteu teu kajenting batur anu henteu mangakui secara lisan batin mah tetep ngaku caang nu sabenerna mangan geng si doang teu bisa dibobodo nur ilahi ku hate masing-masing jeung kuruh masing-masing karasa caang percis kos tengah peuting tadi. Lamun geus kos kitu nyana bisa ngabedakeun antara hisi jeung makna sebab cacaang geus katempo nyahoeun ieu hisi ieu mah makna ieu mah hisi ieu mah makna nyahoeun ngan atuh jara ge geus teu daekeun ngomong ku kumaha sebab jeung setan ge sering kapanggih urang mah pan embung kapanggih jeung setan teh embung nu kos kitu mah kapanggih jeung setan teh sering. Ja anu daratan ge setan melulu. Di kopiah make kopiah haji kadang make udeng horeng setan. Lain hehehe. Make batik, make calana. Weh, di dieu aya golkaran. Masya Allah harerang turun di mobil mewah. Emang jelema setan. Kapanggih orang jeung setan atuh haji pudol itu nekatkeun setan nyana mah nu kos kieu teh mama oh setan maknana mana setan aya hiji jelema datang ka Syekh Junaid Syekh ulan ai mama osok kapanggih jeung setan duduk daun tuh kapanggih jeung setan henteu kula mah cenah hayang pangbuktikeun bae coba setan teh kos kumaha coba hayang nyaho ayo gede ke masjid pas kira-kira bangsa 5 meter deui ka masjid aya aki-aki rudi tak terus ka masjid gegeran nanya nyana ka muridna sia neuleun teh tadi aki-aki ka masjid nolo kos kumaha eta ih kos kitu asana tamun hayang nyaho eta setan nu bener mama ye coba pangbuktikeun hayu urang ka jero hayu hayang nyaho bener aya keur kieu bae make tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah cak muridna we setan zikir iya setan ge zikir cak kesajudan teh nyana keur nyaru-nyaru gerokeun ku sejunet setan tal kaget cenah beunta cenah kada aya naon mama sia saha abdi setan tuh kan langsung ngaku kan
dengan sia ka dieu ka jero masjid abdi dek biasa ngalaksanakeun tugas abdi dek ngagoda ka kiai-kiai ka ustad-ustad anu engkeut-engkeut hampura bae mama moal ku abdi mesti kagoda indit sia satungtung aing aya di masjid ieu sia ulah ngagoda indit sia indit cak aing indit dicabok sia ku aing yes buat jadi haseup muridna kaget jaheuh eta setan masyaallah tasbihna ku bagus kau bener kau Pak tasbihna kau make cincin opat ji kurang-kurang na memang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi lamun lain ku Syekh Junaid moal kanyahoan bawa teh setan mantak sing hade urang lamun urang diuk di dieu can puguh jelema nu di sisi urang ari inggis urang nyaritakeun dongeng-dongeng wali inggis tuh ya geus nyaho bahwa aing mah nyaho ka setan ieu lain setan ieu setan ieu lain ieu setan ieu lain jaheuh muhun mama aing mah nyaho ieu wali ieu lain ieu wali ieu lain muhun aing mah nyaho sieu boga kayang kitu ngan aing teu meunang bebeja kos kitu ceuk Syekh Junaid ieu mah rahasia Allah guys aing mah bebeja so teh ka sia murid aing geus dibeat mun encan sia jadi murid aing nya nyomal bebeja ka sia tuh ampura tuh nyahoeun ka setan impiro beki sorangan ya Allah caritaan kos kieu teh babari praktek nama moal anggeus 10-20 tahun hayang impirod urang ninggalkeun makhluk ninggalkeun dunia ninggalkeun setan ninggalkeun nafsu praktek namun nu ngabimbing macan puguh bisa sangkilang aya nu ngabimbing ge sakitu hese iba keur dongeng jelema diangkat jadi wali ya otomatis kudu kos kitu aya kiai kuari ngaranna Kiai Khalid di Irak santrina loba suluknya biasa kabelah diana dideketan ku pemerintah dideketan ku pada bere kursi di bere murid dareueuh ngaji mingguan ge anu tata dina aya nu ngadengkeun ku areueuh dina aya ge narundutan dina aya nu ngadengkeun undutan saal jasa pan nyayomkeun ngaranna aya murid teu ngadengkeun guru teh nyayomkeun sarua jeung kiai babagi bae kiai kula kiai ngocomang kula bade dundutan pan tolol eta kos kitu sarua jeung kitu manana cak ahli munazarah mah cak ahli munazarah gitu oh bacakeun geura koe ada munazarah jeung kitu entar kalau urang dulu murid nundutan geus bae wallahu a'lam bissawab Sayyidina Umar lamun maca Quran tengah puting gondeng satengah Sayyidina Umar tapi Sayyidina Abu Bakar mah lalauna Sayyidina Abu Bakar bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi kayak ngalangis Sayyidina Abu Bakar tapi Sayyidina Umar bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون terus Sayyidina Umar mah guandeng tanya ku Kangjeng Nabi nanjana Abu Bakar labbaik ya Rasulullah Umar labbaik ya Rasulullah kunaon anjeun aya maca Quran lalaunan Abu Bakar digerentes ke Gusti Maha Uningan cukup Gusti nu terang cukup cakang Umar lebih anjeun membaca Quran teh kadenge ku salembur kunaon maksudna abdi ngusir setan sebab kadeuleu ku abdi setan jelema supaya ulah diganggu ku setan jeung deui supaya rudal ulah malolor bae jadi ku abdi dek ka Allahkeun Allah nama ninggalikeun Allah uninga ngan setan marakayangan ku abdi diusir make bahasa Quran mata lalu patan setan teu nu salah kan kabeh ge
lalaunan bener atuh kenceng ge bener tah kos itu aya Haji Pudoli maca Quran embat beres bae amplop 500 ya teu akur jeung sora budak nyaos sakieu mah ngumpal panjang-panjang sia jasa ya nama main rugi-rugi untung-untung maca Quran teh rugi-rugi untung-untung kahayang aing mah tuh aing panjang maca 1 juta ke 500 sok kitu mah setengah ayat blon takur jeung Sidina Umar kelas wali mah lalaunanana menuju Allah gandengna menuju Allah jahatena geus infirad nya mah geus deka Allah bae hiji Allah hiji be Allah nya mah geus nah ndek datang kadinya teh Seki Holid geus loba santrina geus luar biasa ilmuna bahkan geus diwali-wali ku masyarakat teh pat santri beralih kabeh pat nu mingguan ge arareueuh nu bulanan arareueuh akhirna gering batinnya nah gering parah justru keur gering gitulah Allah mere hidayah cet balik deui ka aslina nu kamari keur sehat mah nyana teh aya irodah aya karep aya hayang aya resep barang gering teu boga irodah jeung teu boga resep balik deui ka aslina teh ketika balik deui ka aslina sinar ilahi kadeulean deui ku jelema lamun sinar ilahi kadeulean deui ku jelema hayang ngaji deui rukun wudu nu aya di nyana asa beda jeung nu sejen rukun salat dibatur ge 13 di jana ge 13 tapi beda jadi nyana mengeunah karasana sebab aya nur ilahi kuari balik deui kuari teh nu ngaraji padahal cenah gering keneh nu ngaraji geus aya deui dongeng ngaranna ge padahal mah taunan dongeng mah tuh 10 menit aju garing deui ya dongeng terus loba deui nu ngaraji mama gereja ger be abdi bade masantri mama gereja ger anak abdi ka mama ger turut oh berarti sidar ilahi tah nu ngamangpaatkeun ilmu lain ilmuna sinar ilahi cek Imam Ghazali sapira pikih atuh bisa didebatkeun tapi nur ilahi nu mahal tah kuari balik deui bagus kuari mama cek masyarakat gereja ger bae abdi ayeuna mah bade ngaos mama malah di jero hate embung tu balik deui kana pangkat dirina wali embung aing mah geus ngaji di nu sejen bae embung geus aing ngaji sarua bae malah embung dek di ajian teh nyaga teh embung ari urang keur can jadi wali mah pan hayang masang merek pan menerima murid baru tapi lamun geus jadi wali teu hayang malah datang ka lah mondok ka dieu mah ka ditu bae kan nu sejen geus di dieu mah sapira ngajina ge lah sapira alif-alipan geus nu sejen bae boro-boro nya make pamflet dikatipikeun kan pun pondok pesantren rimpak menerima murid baru oh teu kira-kira budak iria teh karana kos itu sain wali teh manu kos kitu mah batur Yusuf Mansur tah kadinya wali paket sodakoh infak sidang gara-gara impak nah kuari gas balik deui ka asli dah oh nikmat zikir kuari ngeunah deui maca Quran nikmat deui beda kamari mah kapaksa ku hawa nafsu katumpangan kuari mah lain ngeunaheun hirup kuari asa kuari can bisa pan urang mah hirup kuari asa kuari mah teu bisa cok urang lamun keur nangtung salat henteu asa keur nangtung urang mah pan keur di luhur apaan sakat bener kan urang keur salat Allahu akbar henteu asa keur nangtung urang mah henteu asa keur jeung Allah malah mah nu aya di mall nu keur di apaan sa nu sakupi nu mikiran kreditan berarti urang teu sadar sebenarnya urang mah edan sebenarnya cak wali mah urang mah edan sadar jadi wali mah sadar aing teh keur salat ditanya ku Gusti Allah keur naon sia Khalid salat keur maca naon maca Fatihah sok atuh dibimbing ku Allah wali tah bismillahirrahmanirrahim sadar keur maca bismillah jadi bimbing ku Allah alhamdulillahirabbil alamin sadar keur maca alhamdulillah jadi bimbing ku Allah
Ar-Rahmanir Rahim. Nikmat kan laun maca. Urang salat kos itu bakal ngeunahi. Qurratu aini bis salat. Allahu akbar subhanaka naon sia aja keur maca subhana rabbiyal. Mulyaan mana subhana rabbiyal a'la jeung dunya katut eusina. Mulyaan subhana rabbiyal azim atuh. Geus urang kulantaran mulyaan subhana rabbiyal azim indah maca subhana rabbiyal azim. Sebab dibandingkeun jeung dunya katut eusina mulyaan subhana rabbiyal azim. Rok baca cak Gusti Allah 3 tambahan deui 7 tambahan deui 11 tambahan deui datang ka poho ja eta teh leuwih mulia tibatan dunya jeung saeusina atuh urang mah teu nganggap urang anggapan urang terhadap subhana rabbiyal azim teh teu nganggap kulantaran teu nganggap teu indah ya Allah at-tahiyatul fil alamin innaka cak makmum kiamat sih imam baik bapak merapat cak kiai